Bentang-bentang lumarana ketempo bangun inggis ka asih nu urang nu mentang jadi paanggan. Dayang
tatangkalan ngagupayan gupayna gupay manehna naha daun betarungkul kembang ge eueuh nu ligat poe ieu kuring miang hampura kuring ningalkeun tong hariwang tong salempang cekel pageuh janji urang basa kuring ngabalik mana gupayna tatangkalan paingan daun tarungkul pantes kembang teu ligat anjeun jalir teu sangka jauh tina panyangka anjeun sulaya kana basa ayeuna duka di mana aya beja geus ngadua anjeun jalir poe ieu kuring miang hampura kuring ningalkeun tong hariwang tong salempang cekel pageuh janji urang basa kuring balik mana gupayna tatangkalan paingan daun tarungkul pantes kembang teu ligat anjeun jalir teu sangka jauh tina panyangka anjeun sulaya kana basa ayeuna duka di mana aya beja geus ngadua anjeun jalir basa kuring balik mana gupayna tatangkalan paingan daun tarungkul pantes kembang teu ligat anjeun jalir teu sangka jauh tina panyangka anjeun sulaya kana basa ayeuna duka di mana aya beja geus ngadua anjeun jalir
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Direktur Trans sudah hadir di channel saya. Ya sahabat semua, mari kita dengarkan dengan hikmat adzan azan maghrib di Masjid Al Jabar Kota Bandung. Ini azan perdana di waktu maghrib. Saya sendirian mas, kebetulan belum ketemu dengan yang lain. Pak Eko nggak nampak di sini, mungkin ke sana ke kereta cepat mas. Ini lagi azan nih, azan maghrib. Sando, Sando TV. Oh, ya sudah ada. Kang Rahim channel. Ini sengaja. Saya belum lama. Tahu persis ya, gila. Sandalwood, Sandalwood, oh Sandalwood ya. Sandalwood TV. Ada kawan juga Aljabar, masih Aljabar pikir dengan Eka tuh tahu ya. Dia cepat juga dia baru berapa udah kenal ya, udah kenal ya. Iya. Bagus dia. Saya soalnya baru buat lagi saya. Gitu harus bisa. Saya juga infrastruktur sih, jadi bisa masuk kereta cepat ini kadang ke infrastruktur aja. Jadi semua nggak masuk ada kan gitu coba inspire sampan itu nggak ada kalau saya ya seneng beda-beda sih. Oke Mas Direktur, terima kasih. Kemarin tidak Bang Indro nih, bagus juga tadi. Iya, bagus. Saya ikutin juga sih. Nah, sama Eka tadi malam bagus. Biasa Eko Aza juga Eko Aza bagus tuh. Eko Aza, WPS. Ya kita enggak sih. Kalau sudah ya di luar juga. Di luar nggak apa-apa. Kita juga promosikan dia. Saya sering diundang udah 5 kali diundang sama mereka. Itu bisa masuk gitu. Terima kasih.
sahabat, nampaknya azan maghrib sudah selesai, jadi saya juga mau terus melaksanakan sholat maghrib. Mungkin itu saja informasi dari saya terkait azan pertama, kumandang azan pertama di Masjid Terapung Al Jabar, Kota Bandung. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.